Ayeuna jelema keur rame-ramena tahun baruan. Nu boga embe manggang embe. Nu boga kotok manggang kotok, nu boga bebek manggang bebek, nu teu boga nanaon meulung sorangan. Rabbi alal hadi wasi adihi wasabi marli taidini kun nasaru wajadu ma'ahu billahi wajtahadu wa hajaru walahu. Ayeuna jelema keur rame-ramena tahun baruan. Nu boga embe manggang embe. Nu boga kotok manggang kotok, nu boga bebek manggang bebek, nu teu boga nanaon meulung sorangan. Ayeuna di pinggir jalan jagung bakar naik daun. Nyaho jagung bakar. Di Cisoka datang ka dieu sapanjang jalan rame ku jagung bakar. Naon jagung bakar? Janda jangkung pantat Mekah. Menjadi bulan, bulan berganti bulan menjadi tahun. Alhamdulillah di tahun kamari datang ke tahun ayeuna geus genap 1 tahun sudah. Alhamdulillah. Ayeuna jelema keur rame-ramena tahun baruan. Nu boga embe manggang embe. Nu boga kotok manggang kotok, nu boga bebek manggang bebek, nu teu boga nanaon meulung sorangan. Ayeuna di pinggir jalan jagung bakar naik daun. Nyaho jagung bakar. Di Cisoka datang ka dieu sapanjang jalan rame ku jagung bakar. Naon jagung bakar? Janda jangkung pantat Mekah. Sebentar lagi kita akan mengadakan perpindahan tahun di tahun 2002 ke tahun 2023. Bener tak? Bener tak? Makanya orang ayeuna pentingan ayeuna sagedeung deui menghadapi tahun baru. Silakan orang menyambut tahun baru tapi jangan berlebihan. Bener tak? Besi aya orang Jayanti pentingan ayeuna manggang kotok niatan bae urang jeung babadog daharuran. Ulah nganiatan ngarayakeun tahun baru. Bener tak? Besi aya orang dieu kuari keur jalan-jalan niatan bae uling. Bener tak? Bisi kaasukeun man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, sing sajelema anu nurutan laku lampah orang-orang kafir maka jelema tersebut termasuk golongan mereka. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Terkadang umat Islam zaman ayeuna salah balilahan. Ari tahun Masehi dira rame tahun Muharram poho-poho bae. Bener teu? Bu, lamun datang tahun baru Masehi sabulan kene si Marjuki jeung Markonah jam dian deu ka pantai. Nungguan jam 12 doang. Di lembur kula tadi aya budak leutik keur manggang jeung kolotna asal nekakan cek mana ulah waka keun jam 12 bae. Asal nekakan keudeuh bae jam 12 bae. Barang nekakan jam 12 bakakakna di bawah meong.